Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu cak Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak kuaing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atuh mah sapeda ke teu gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese ku ada yang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah diri Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamu tia 5 otait lamu tia 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 otaita wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan
ketika Allah merek moal bisa merek ketika ku Allah ditahan wabe sa Indonesia dek merek ka orang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek merek moal aya nu bisa ngahalangan la mutia lima manata wala man ya lima ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nuhina Gusti maha uninga karena kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur hehe cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep bah aing kasep heueuh pada jore lain aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana jan manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu henteu dek kadi dek mana Pak Haji aya nginum ke dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmeulikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmeulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan masyaallah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing ku di premanan kasia kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji juga teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur di dieu lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu sabaraha anak buah mah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia sia meta kos kitu apa cak Allah teh bali bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di premanan teh urang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih
ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih. Emang apem. Saya macam-macam baik. Tah dibere urang konsep ku Gusti Allah. Oh, entah aku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wabeh hutan nangieun aing. Perintah ka aing janu aing. Sia lagi kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran. Aju loba kabutuh perintah ka aing. Ngan cara mentakna ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah. DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana. Urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah. Belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh. Ke hamba aing aya anu keur ngadoa. Balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Balik. Balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengel leungis bang dia sireum. Jo sireum ieu keur ngadoa. Insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sireum. Kenapa? Kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh us ngumpul kabeh. Sakangin usulan pohara pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Sakangin sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina. Abdi onaman Gusti lah sapira abdi. Tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai. Abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti. Nu rek wudu, nu rek mandi, nu rek ibadah ka Gusti. Nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana. Di jero hate bruk teu hujan. Kangjeng Sulaiman gedeg ele aing Gusti sireun. Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieuleuh ka babaturanna kiceup silih kiceupan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'u wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu
butuh naon butuh cai Allahumma iskindal gaisa ya Allah ya mugis butuh naon ya teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakan ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agni ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusi di rantai beneran kunaon di rantai tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon ku lagi kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikan anak kemudian dahaga diketik cai datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi dinya terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mane Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku duaan mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku 10-an ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teu kadenge. Naon sih eta? Fatihah. Oh, Fatihah. Allahumma sholli wa sallim amin. 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 Amin nyungkun eta mah.
sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa tereng geus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah baik kedua kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bare cek ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya urang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleuskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu sekolah mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing baca lain dia kudu nama pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan geunah waktu ababas samaili ruhi wa jafil adhan jami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bimatbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya na menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan
tak ulah kos gitu mait ke boga rasanya pas di samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datang aku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot uyah datang teu uyah teu waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngomong kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae